kumaha lamun ieu pausahaan anu haram aya oge nama bisa nyeunang gitar. Di sisi mana aya pabrik gitar. Jadinya nama ngitungan bata teu bisa 1, 2, 3, 4, 5 asal tas 5 besambilan. Hese bae bahasa tak ngitung teh teu bisa bae ngitung teh. Tapi pas menekan teu bisa disarua bae. Ngombalian apa? Ngombalian lah hese. Asal ngombalian kuduna ieu teh 50, jadina 90. Rugi supir. Tapi aya pabrik gitar, nyana bisa nyeunang gitar. Bisa ngahua, nyaon teh sia ngahua. Kalau baheula ngahua. Cek orang Jakarta naon, dua humahum, dia humahuna. Nyeunang gitar bisa haram pertama alatul lahwi. Assalamualaikum. Urang tuluikeun masalah materi pangaosan urang tentang wajib napakah. Wajib nganapakahan si bata ka anak di mana anakna miskin teu boga gawe. Dibalikeun deui atawa bapa anu miskin wajib anakna napakahan kanu jadi bapa. Tetangga kudu dijual harta nu aya jangan napakahan bapak mun teu gawe aya dijual moal kabawa pae ieu kabeh. Tu keneh bapakna aya dijual jual tanahna jangan napakahan anak. Sanajan berbeda agama, urusan apakah mah tetep bae berjalan sebab eta mah urusan kemanusiaan. Kemudian wajib kanu bisa usaha kudu usaha neangan jang napakah. Nganapakahan diri ulah ngarepotkeun ka batur. Urang kuli, urang ojek, urang kuli panggul, ngabeca, jadi keni, kabelah dieuna dagang jeung sajaran. Kumaha lamun boga jang sakadar kacukupan dahar anak susah-susah nama ngan aya jang dahar mah wala tajibu limalikin kifayat teu wajib kanu jadi bapak nganapakahan anak da aya jang sakadar dahar mah kitu keneh anak ka bapak susah-susah nama ngan jang sakadar dahar mah aya teu kawajiban si anak nganapakahan bapak. Kitu keneh wajib nganapakahan kanu usaha anak susah ngan gawe pabrik bapak teu wajib nganapakahan dahar minum kan jadi anak lantaran anakna digawe. Atawa bapana digawe ngabad saya tete anak wajib nganapakahan bapak sanajan susah lantaran bapak boga pagawean nu ngahasilkeun jang sakadar daah diatur ku agama seperti eta. La tajib wa tajibu li fakirin gairi muktasibin jelema fakir beneran teu bisa usaha bae sapasakali beneran ki Zaidna lumpuh wajib ku bapakna dibere nafkah atawa bapana nu fakir tuluy teu usaha lumpuh deui anak wajib nganapakahan kanu jadi bapak. Atawa termasuk kana lumpuh keneh itu gering bapana fakir kemudian teu usaha turuk-turuk si bapana kegering bimarodin wajib anak nganapakahan bapak nu kegering. Terus napakahan sakit-sakit di samping dahar jeung minumna deui oge itu urusan katobibanana hayang dibawa ka mana kawajiban anak
Bah, pulang dia ngogoler dari kurang pugua bagai seminggu, ya, tinggal ini. Gering bener apa mah gering, rubah. Dia turun ke dokter, tukung siapa apa. Orang kadima ke gelang mah obat mah jore, lah. Bagus-bagus, ayah nggak usah ada kasih kau mahal kau aja jutaan dah. Akhirnya mereka gelam, azan aing ke gelam memberen macam ada ide. Kalau tak anak dua gitu, bulan tertinggi dibawa ke gelam, masya Allah. Saralan ke obat darah tinggi diberi obat mah, aduh teberes kontras. Itu kewajiban gitu, atau anak gering anak nate. Hidayat teh upaya jaba tebogana naon fakir terus gering kewajiban kolot ngurusan anak. Bawa ke dokter samping dahar jeung minumna oge urusan kesehatan anak. Tah itulah aturan agama. Ieu mun dipake ngareuna. Aya dong ngalayan tetanggana Pak. Saminggu teu kadeuleuh gugung ya. Haji uncan ka dokter, ai anak lah boga anak. Hitung boga anak berapa aya 12 mana. Kita anu ngalaya teh encan, anu ngalaya jasa. Iya tieu mah kumaha gangkeun anakna teu kaur ka beli. Di kantor teh anu di pasar teh adin saja bana masya Allah. Eta bapak gering anak teu kaburu ngurusan bapak. Ya Allah, ya Rabbi, kata lain saya tiga tenuh sekarang itu. Bapak, dikira berbakti nak karena jadi bapak. Tah etalah wajib kanu fakir, teu bisa usaha, wajib dinafakahan. Mun lumpuh atau budak atau edah. Nu kamari teh. Jimbul wajib kawalna amru sabir alal iktisab idza qadara alaih. Lamun anak fakir budak leutik ngan geus bisa digawe mah kaeta bapak wajib nojokeun anak supaya usaha abet kaharupna teu hese. Mun di modalan teh mah di modalan kurang usaha tas ya usaha atuhnya ya atuh lamun teu usaha mah hararese nah ieu kurang dijejekeun atawa dibawa kurang ka dulur urang boga material. Waalaikumsalam ieu teh tah ieu anak ayo atuh pasantren teh sakola teh jaku fakir teh ieu mah ditikeun bae di dia supaya bisa karena ngitungan penting, hitungan bata, atau ay bagus atau alam dia bagus atau bata nak tadinya habakeun, eta terjoge, taliti, supaya jangan mandiri, pas gitu teh, masya Allah diatur ku agama, walihan musawir alal iktisab tidak qadara alaih. Sesuai jika anu mengkerjes, nyana bisa dahar ti hasil dirina, hasil usaha dirina. Kumaha lamun ieu pausahaan anu haram. Aya oge nyana mah bisa ge nyeunan gitar. Di sisi mana ya pabrik gitar. Jadinya nama ngitungan bata teu bisa. 1, 2, 3, 4, 5 asal tas 5 besambilan. Terus gitu baca mangga. Asal tas 5 sambilan kita gede kese segena. Ya urut sarua bae. Ngaringkelna. Di situ bae teh ngaruh ge sekolah. 5 genep 7 gitu. 5 9. Sekali ruwate beres umurnya dipecat, apa dompet dipecat atuh. Rugi tukang batu atuh. Eta rugi nu meuli. Hese bae bahasa tak ngitung teh teu daekeun bisa bae ngitung teh. Tapi pas menekan teu bisa disarua bae. Ngombalian apa?
Ngembalian lah hese, asal ngembalian kuduna ieu teh 50, jadinya 90. Rugi supir. Tapi aya pabrik gitar, nyana bisa nyeunaan gitar. Bisa ngahua, nyaon teh sia ngahua. Kalau baheula ngahua. Sekarang Jakarta naon, dua. Dua humahum, dia humahuna. Nyeunaan gitar bisa haram pertama alatul lahwi. Atau ya nama lantaran hirup di Karawang, jadi nyeunaan kendang. Misalnya tak ulang jadi tak nyunan kos itu kan bisa nyen kenang alatul lahwi teh haram. Atau nya cicing di Bandung ieu bisa nyen nu kitu nan karang-karang. Oke mana naon ya wanda saja. Aduh Gusti awal. Kalau baheula mah eng berarti teu nyahoeun kan kangarana. Isi mah nyaho biola. Berarti osok berenang. Ayo langsung dia naon ngaranna. Panen sok nonton golek berarti kan. Aduh. Tak eta bisa nyen kos kitu mah haram teh digawe nu kos kitu teh haram. Lamun nya digawe di alatul lahwi haram. Wa ayana sakitu hasilna dia tuh haram. Tetanya sanajan bisa digawe ngahasilkeun duit teh leuwih ti dahar. Wajib bae kolot nganapakahan ka eta anak sanajan anak bisa digawe di paharaman model kos kitu sebab eta mah haram. Jadi gugur kewajiban kolot tetep bae supaya rapi anak teh ulah ngadahar barang haram. Haram tah digawe di alatul lahwi. Termasuk lamun di minuman keras haram. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal haram. Jadi kesimpulanana lamun aya hiji anak digawe di tempat anu haram hasilna. Anak haram hasilna berarti teh gugur kewajiban bapak nganapakahan ka anak sanajan anak mampu ngahasilkeun jang napaka dirina tina usaha haram. Elektronik mah teu haram tama kumaha ngagunakeunana teu mutlak. Nu mutlak haram alatul lahwi. Alatul lahwi mah alat khusus idopat alat kana lahwi idopat ditaksis. Jadi alat khusus paranti nang nineng. Itu bae dah ngomong jeung sia mah. Ajeng tantri mah lain kitu ngomongna. Aduh, eta aya idopat ta alatul lahwi. Alat didopatkeun ka lahwi, didopat ditaksis. Jadi berarti alat khusus pikeun nang nineng. Teu bisa digunakeun kalau salian nang nineng. Andai kata gitar digunakeun kurang pakai zikir mal bisa. Mal bisa di kumaha tuh ngagunakeun tah. Piul teh nu kumaha aing nyaho ngaranna huruf atau piul. Digunakeun pakai lain heuheurean teu bisa. Suling digunakeun lain pakai heuheurean teu bisa. Eta ngaranna alatul lahwi. Setiap alat nu digunakeun khusus pakai heuheurean kos kada itu eta ngaranna alatul lahwi haram tama. Ari kitu mah bangsa speaker ieu mah lain alatul lahwi lantaran ieu mah bisa digunakeun pakai ngaji. Ieu mah ngan sakadar mukabbiru shot ngagedekeun suara make alat lantaran geus darurat. Lamun urang teu make suara, teu make alat speaker, teu make alat sarua jeung geus nuar kayu teu make golok. Teu bisa. Alat mah berarti kumaha makhlukna. Kumaha nu di alatanana geus hubungan alat jeung makhluk begitu eratna. Jadi berarti lamun ieu alat pengeras suara hubunganna jeung ceuli. Saeta teh aya urusan istima. Geus kadengena kumaha ieu ku urang? Kadengena ieu mah ieu. Mun ieu alat digunakeun pake ngedengekeun ngawih ku urang, nu kadenge ku urang suarana suara ngawih-ngawihna ge ngawih teh aya nu meunang. Ngawih teh anu halal. Ngawih teh kurang mah nyanyi ngawih atawa nyiir eta anu meunang. Menang tapi halal, mubah. Ngawih, mubah. Aya anu haram ngawih teh.
Nu mana nu mubah? Ngawi ya nu mubah. Jangan ku tulis ya, aing ngawi ya. Nu halal ada nyararahos ya. Ya. Tola'al badru alaina. Eta ngawi lain. Halal. Ngawi ya teh cuma lain. Eta ngawi teh. Aya nadaan. Aya nada ngawi teh aya rap. Rap kan ada. Aduh, Masya Allah. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ya Assalamualaikum. Kita ngawin ya Rana. Mubah halal bahkan sunnah. Ngawin siapa situ? Coba lamun kurang tadi lagukan. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ya Assalamualaikum. Assalamualaikum Asqal Asya. Ya Assalamualaikum. Nggak stres ya kadang. Eta kok gitu teh ngawi. Eta mah sunah halal sunah menurut aliran ilmu tasawuf ge nu kitu teh sunah bahkan. Naon sebabna bisa narik kana hate sehingga cinta urang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu pikeun ngalasan ilmu alfiyah. Allah Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa. Eta di pondok kok sok pakai gundang gendung. Kan diguna tapi dangdutan tolol udah budak. Ini tidak alfiah. Itu tuh Oma Irama. Beres ya. Eta teh mubah ta. Ayeuna tadi mah sunah hukumna mubah ta. Fahilul ladzi kamat wa atazidun munirun wajuhun limal fata. Nah, eta nu kitu mubah nyanyian. Aya nu haram. Nyanyi teh nu haram mah. Begadang jangan begadang. Aduh, udah kita kenal kok mau nyaritakeun asmara mah haramna leuwih parah. Tuh, geus kanyahoan urang nu mana nu sunah, hayu ngaji mah nya urang tuh nu mana nu mubah, anu mana nu haram. Urang nyanyiikeun make bahasa urang tapi nyanyiikeunana nyanyiikeun tentang perjuangan Kangjeng Nabi halal mubah. Nyanyiikeun kurang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar pan dinyanyiikeun teh kuari mah tadi syairkeun. Beunana mubah. Atawa siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin boh resep boh semangat boh sieun. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan ngadamel abdi siiran. Siapa tuh bisa ibu kos itu mah. Sebab lain diwitan begadang deh ya. Ayo kita sebab bisa ta. Yang luka ditunda bangsa orang sujail akrot ya. Masya Allah. Eta siiran. Nunang teman nggak bahasa urang. Tapi nggak bangkitkan lah. Model siran-siran gentur. Karangan mama loba bahasa Sundana. Nyaritakan rukun wudu, rukun sholat. Padahal mama itu tuh di Bandung teh aya siran Sundana. Mama Gembakri aya siran Sundana. Eta menyaritakan rukun sholat. Atawa bapak kolot kula. Abah Haji Agrat. Mau boga siran. Tauhid. Eta ini bisa jilid. Terus 2 jilid. Ayat teta syiran tauhidna nah pakai bahasa Sunda terus itu tanya nih di orang nyanyi ruan tapi nada orang harus bacakan banyak kos itu ya eta urusan nyanyi nah ini alat khusus ikan lahun hari dulu kan speaker nggak haramkan speaker dan pasti bisa ngaji lantaran ya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh kudu naon ieu takrif dan naon. Mantap. Jelas kebelah ditu na tetep bae moal beres. Ngan sareresena munazarahna teu nyaho lebah. Geus kulantaran teu nyaho lebah nu taslim padahal geus sabaraha kali nu ngaharapkeun speaker teh elek dalilna tapi teu daekeun taslim berarti ieu mah lain munazarah kebelah ditu na bisa mujadalah. Bisa mukabaro dosa hendak bisa dilawanan bari mangkuki lah saboda teh geus nyana-nyana urang-urang kumaha hidayah ti Gusti Allah bae lamun sapeker diharamkeun golok bisa jadi haram mun golok diharam sapeker diharamkeun berarti kacamata ge haram
Eta alat mukabir. Lamun ieu alat mukabirus saur, lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali. Mah ngobrol jeung siapa aing mah. Aduh, masyaallah. Panjang gitu dongeng neteng maka ditu cerita permasalahan digawe di pabrik alatul hawi haram, lihat satu hasilna ge haram. Atau orang jadi satpam di Jakarta, jadi satpamna, jadi satpam didinya merekna aya wujud tirat, non urut ijat urut. Ari di luar nama wujud, non urut ijat, ari di jero na urut. Hanya jadi satpam na haram. Bos kitu teh tah. Balik tempat-tempat haram atau duit nanti. Andai kata anak digawe di nukas gitu, bapak tetap wajib nganapakahan kado jadi anak, lantaran haramat bisa ngajamin karena napakah diri. Wa ilam lakul gai muktasibin, namun pengucapkan orang bahwa sifatkan gai muktasibia surabian qadaru alal kasabi walam yaktasib walam yakun kama zakarahu. Lamun tadi mahil tadi hiji jelema fakir, kemudian bisa usaha, kemudian muriang, boh lumpuh atau gering biasa atau budak atau edan, wajib dinapakahan kudu jadi kolotna mun anak mah warimah bukanna kumaha lamun aya jelema fakir kawasa nyana lamun usaha bisaeun teu pangadegna sehat tur teu muriang teu naon. Zaid anak si Umar gagah waringkas teu lumpuh teu setruk teu gering mun usaha bisaeun jagagah ngan teu usaha doang. Fakir teu usaha padahal gagah wajib dilapakahan apa henteu kudu jadi kolot. Anu tadi mah aya hiji anak susah kabeneran teu bisa usaha nu mantep teu bisa usaha teh lantaran diri negeri atawa lumpuh atawa manehanana teh kitu edan atawa budak leutik can mampu usaha eta mah wajib ku kolotna dinapakahan. Kuarina aya jelema susah jasad hese dahar anu luar biasa ngan jelema mah gagah enak luar biasa kan nyahoan seterakna ya lamun nganggo sakinta tengah waktu pohara jasa sama jelema pohara jasa komo lamun rangda mah 2 kintal kiri kanan sakinta gagah jasa geus. Nah hasilnya nana teu muriang teu naon sehat teu muriang teu gering teu edan lain budak ngan susah ngan teu daek digawe mumul jasa wajib apa henteu dibere napakah kudu jadi kolot aya bermasalah ya. Ieu loba jasa di lembur urang kok sadari loba jasa ye. Nah ieu dia diatur fa aqwalun maka sababarakal. Ternyata ayat tilu kawal kehindi sanuha tajibu mutlaqan lil asli wal fard. Kalau kahiji tetap bagus nama wajib diberi napakah baik. Mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan. Mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot. Wajib bae mah mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kado jadi anak. Lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot. Nah maka jeung wajib segala rupa padahal manyana mundur ini annahu waqtahu lil insan ay yukallifu qaribahu al kasaba ma'isa imali. Menurut pandangan agama mun anakna susah bari mumul bapakna aya gablek bapakna teh bapakna teh goblok asana Inggris eta
bapana goblok. Tanah ayah, warung ayah ngan anakna mumul. Wajib baik bapak nganapakahan anak lantaran harta teh teu bakal dibawa balik ke kuburan. Harta moal dibawa balik ke kuburan jeung jore jasa cak pandangan agama bapana sakitu ayahna hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa teh menurut agama. Atuh mantakna babarengan bae ja hakikat nama eta harta teh nu bapak nu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keur ngaji mau bener. Bener oke bener. Salah ternyata kiai terus. Balik bae ka imah dipentak ku anak. Elah. Sia, udah gawe. Begitu kan. Atawa ku ari mah bapak susah jasa. Beneran disaeun mun digawe mah saking ngaringkuk bae aing ngarokok aya di Samsung. Waduh. Cek anak bapak atuh ulah di Samsung kalau bae kalau sayang hangit kalau mah. Pak. Atuh hangit ya paksakeun dia bapak teh digawe. Tetep aing geus sia boga mobil aya di sia motor aya di sia kergaga mah nya teh bisa mah di Samsung acan ka aing. Aduh, ieu bapak parah. Dek, pokona mah. Ayana sia teh beus babaya aing nyaho dia. Wah. Keur susah teh ngadalin di budak teh. Tah, tetep bae menurut agama sanajan kolotna gagah waringkas teu daek digawe padahal mampu lamun digawe jang sakadar dahar dirina mah sakinyana mumul teu daek digawe anak wajib bae nganapakahan kanu jadi kolot. Antara naon harta moal dibawa balik ke kuburan nomor kahiji nomor kaduana jore amat anak mesugih bapak datang ka teu dibere dahar-dahar aca cak pandangan umum ge ambu tasik teu kira-kira ambu daya ambu anta ambu ya sih bahasa Melayu naon coba ambu ayo antak ngeunahan Sunda mah aya ambu segala nah ieu teh jore jasa cak pandangan umum teh jore jasa ieu anak mah boga toko anak boga mobil anak boga perusahaan tapi bapak hiji bae eta atau jeung emak datang ka teu bisa dinapakahan atas jang naon eta harta jore jasa tah anu mantap wajib bae anak ngadapakahan bapak sana bapak mali gawe datang balik ngaji ngedang mali gawe makan anak bae. Untung namanya nadi jawa ente, anak-anak pakante, bisa pakai di roi mah nih teh. Kumaha Pak? Biaya neangan lo mahal-mahal tuh. Neangan lo mahal-mahal tuh. Kamu mesti jalan menurut itu. Karena iyalah masalah anu bergulir di urang matak temetkeun ngajina abe urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunya wal moal kebal hirup di alam dunia teh moal kebal jasa anak ieu loba ai kolot maka anak geus teu dicaritakeun tah mah loba jasa anu dedeh jeung nyaah ieu jang anak itu jangan mun dibeja mun urang ngadengekeun kolot teh itu meuli sawajang anak itu jang anak lain jang sasaing mah geus teu balang mah sawarna jang nyana ieu ngan tetep anak bae kat pake tatagenan tapi lamun anak mah ieu barang beuli cilok jang kolot geus teh mah ditawar deui jang kolot lain kolot ieu nah ade ge pahe sareng itu teh anak teh tadi Cikupa mah tah asa ngomong saja tuh jang kolot mun kieu ngomongna biasa urang eje meuli sawah deui jang naon ai geus cukup tapi pandeuleu bapak sugan bae ai bapak aya deuleu-deuleueun mah kajenting kena tentrem ibadahna nyana mah teu meunang digaweun ka aing mah teh mengan ngakurang tak diakukeun jang bapak anu ngurusanana aya hasilna los kabeh jang bapak deuk kumaha jang bapak bae geus sarang ta anak nu kos kitu teh sarang oh cenah oh geus kanyerian ka jeung buku wae taklana Masya Allah. Iyalah masalah nu bergulir di urang ge nya.
besi urang jadi bapak, besi urang jadi anak, pas urang keberan ngaji ye suari tinggal dipakai baik. Anak terlantar, ulah datang ke terlantar, urang teh bapak, nah jore jasa, ulah cak Gusti Allah, cak masyarakat ya umum artina. Eta bapak sakit tusugina anak meneh ese jasa ku, korek repot, dur, pas ya bapak. Yang naon, neule umur moal kebal deui bapak mah ambean ge, embun-embunan na. Geus bau kuburan sebenarnya mah. Tapi eta luar biasa, berat jasa mereka nu jadi anak teh. Eta kolot teh, ieu mah mere ge jang dahar. Itu mah mere jang hura-hura. Bapak ge deui, ai sia ieu kamari bulan kamari ban ku aing dibere 10 juta ieu geus mere deui bae minta deui jang naon. Ah, nyawa sorangan, pan kula mah bergaul. Ai sia bergaulan naon? Ah, bangga kula nyawa pokona mah kula mah yang 10 juta deui lah. Teu teu bae nyawa. Ulah kudu nyelidik bapak mah mere ka kula jaya ieu ke. Ai. Deuh heula teh sia. Bapak ku koret aja saya mah sebut koret ge. Deuh heula. Waduh, barang kagelam teh keur men sodok di gelam. Masya Allah, di Pasir Gadung ayah di main sodok-sodokan, di lembur deh. Ya Allah, ya Rabbi. Baheula main sodok di Putih di Grogol, lari di Gelang ayah, di Pasir Gadung ayah. Atuh kudu nama kulurah di eueuh-eueuh. Eta anu main ge lurah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aduh, pekerjaan kiai nyahoan bae, atuh lain nyawan aing diundang nyalakeun. Naik mobil angkot dari BCD, main bola sodok di Pasir Gadung. Innalillahi. Komo tama di gelam emang parantina. Terus lamun di gelam geus eueuh anu sok udang dibeuting, asana tama disunamikeun ku Gusti Allah. Di gelam, sakali deui sia nyaraho ka lembur gelam. Cilok ge aya deui. Aduh, nganong Cilongok mana main nama orang Cikupa. Tungtung nama kerja sama itu berarti. Saya cerita gua di mana saya tinggal sedih nabe orang lelembur keayaan kos itu. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Jelema anu deus ka Allah pandalen nu kitu teh sedih saha nu sok maena saha nu ngayakeunana. Tungtung namangan bisa ngadoakeun ka Gusti Allah, mudah-mudahan budak dibalikeun hatena dina teu bener jadi bener. Lantaran urang make kekerasan jeung kekuatan kuari mah hese jasa. Salah seutik polisi, ulah-ulah naon Noel pajarna gebug bae. Geus hese jasa. Hukum teh geus teuh bejang dakwah. Masya Allah, urang nampiling anak laporan ke polisi, kurang kena sanksi deh, Pak. Isi negara dan jadi naon. Geus kitu bae tinggal neuleuh kitu ka Gusti bae babalik mun ka bener. Atuh kan sapanjang jalan lo baca tanu kitu. Geus tinggal ulah ka mana-mana ngadoa we. Lantaran ieu mah amdara. Gaul kahiji, gaul kedua, almanhu mutlaqan. Dilarang keras memberikan nafkah, andai kata anak susah, bapak sugi, si anak mah teu gering, teu setruk, teu muriang, mampuhun mun digawe. Gaul kedua mah ulah dibere ku bapana. Naon sebab? Listigna ihiti kasabihi anderi lantaran nyanamun boga kadaek, makbul boga kadaek bisaeun sebenarnya jang sakadar dahar. Kulantarannya na bisaeun gawe jang sakadar dahar, bapak ulah bakal mere kaju dari anak. Dan antep teulana diwarak wae saeta lantaran gagahnya. Atau bapana bisa gawe. Bisa gawe, tapi tidak gawe. Dan sekadar benar-benar tangan kan menjadi anak menta. Ulah diberi, yes, ku anak nahulaman. Diwahala datang ke mana ya lantaran bapak teh jag waringkat. Mojek, bisaeun, macul ya, bisaeun. Segala rupa bisaeun kene tapi eueuh kadaek doang. Nah tetep bae ulah waka dibere, keunakeun mandiri hirupna. Lantaran nyana dibere tanaga ku Gusti Allah teh digunakeun tanagana Allah
dokter sepentisan ke jelema anu dibere kesehatan kagagahan ajunya nana menta tak goreng biasa. Goreng biasa tak. Kai paminggu we ka dieu teh loba anu menta di deuleu sehat walafiat. Teu bagus, ulah mah mun teu bagus lah. Di pasar menta-menta, di jalan menta-menta. Ai kitu mah tadi Tangerang teh nu sok menta-menta, di deuleu kurang sukuna bener-bener buntu. Leungeun aja buntu atau boga penyakitan. Nah, eta mah wayahna urang karunya sakadar dahar mah teh beres. Hari ieu mah gagah kumisa boda deui. Kumisa gede, teman-temannya wah, ieu betul bagus sama kos itu toko bagus. Menta kos itu. Termasuk kiai ge cek ahli sufi mah kiai nu sok proposal eta adalah kiai penghinaan terhadap dirina. Lantaran diberi ilmu nyana tapi nyana menta kabat proposal telepon menta ngaran. Menta eta teh cek ahli tasawuf mah lain kiai Allah nu kos kitu teh kiai dunia. Jadi ulama suka asupna. Masyaallah ambalai atuh ulama suka. Terus diberi ilmu ku Gusti Allah ulah sok menta. Hayu bae amalkeun ilmu. Urang praktekeun. Terus tak baru ka Gusti Allah urusan kos kitu. Teu kudu menta engke ge dikocorkeun ku Gusti Allah. Asal urang geus dipake karido ku Gusti Allah moal kata. Ulah sok kayak gede-gede segala boga majelis bagus, segala boga pesantren bagus. Ulah kudu hayang-hayang kos kitu geus bae bari ngaji. Eta digerakkeun ku Gusti Allah aya nu mangbangunkeun majelis. Tinggal alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu mangbangunkeun pesantren. Alhamdulillahirabbil. Aya nu mangbangunkeun masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya kudu menta-menta jeung proposal komo ka pemerintah mah. Lain ulama akhirat tapi ulama dunya ulama su. Lamun dibahas jero teuing mah disuka teh. Ieu kok kitu eta ikeun dari menta-menta teu meunang nu boga ilmu, nu boga gatanaga, nu boga wawasan, sehat jelemana menta-menta dikutuk ku Gusti Allah nomor kedua alman ubat laban listiglaihi dikasabihi an gairi mampu digawe ulah teu digawe mampu usah ulah teu usah ulah ka dibere. Jadi sama kontroversi antara kaul kahiji kaul kedua berlawanan. Cek tadi mah bere bae secara mutlak, cek kedua mah ulah bae secara mutlak. Tinggal kaul katilu. Dari itu bisa ada yang kaul kurang mah tinggal ngadengikeun doang yang mundutan bae. Kalau penting ada uduk aja ngurung mare. Hubungan aja tukang uduk malulu. Bazalihu tajibu li aslin la farin kaul katilu wajib nganapakahan kanu jadi bapak tapi teu kanu jadi anakna. Oh. Jadi sumber katilu mah ieu teh siga tengah. Kawal kahiji wajib bae nganapakahan reka bapak reka anak secara mutlak. Kawal kedua ulah secara mutlak. Kawal katilu mah tafsil. Lamun nu miskin bapak wajib anak kajen kukumah ge nganapakahan bapak bah. Nabana kebakaran napakahan bapak. Tapi lamun anak anu fakirna nu miskinna ieu bapak teu kudu nganapakahan kadu jadi anak. Wah, sama ngorak kene, budak kene, make jeung mumbul ka bina-bina. Tuh, gitu tetehnya cara nganapakahan. Di antara kawal nusulun panghebat dan mana? Tuh, salisu awharu kawal katilu, kawal adat. Iyalah didukung sababaraha hadalil setelah tafsir. Beh, urang nu katilu nu hebat mah. Jadi kesimpulan anak warin paling hebat tadi ya. Andai kata aya anak susah, ai jelema nama jag-jag waringkas, dibere tanaga jeung kasehatan, ngan teu daekeun digawe. Bapak ulah waka merek kanu jadi anak heula wah supaya daekeun digawe. Beusi ka dituna engke teu daek digawe. Engke anak mah pan kaluar deui, merjal deui, ai dihitung geus 17. Ayeuna ngaringkuk be, sakumaha? Besok ngaringkuk teh sakara. Lain, toko Bandung teh sok ngaringkuk bae. Tuh, saya nyarang bae Pak, kabayan segala. Eta kok gitu. Kok kabayan. Tuh, dogeng kalau baca si kabayan mah. Insyaallah.
Tapi lamun bapak kuari mah, lamun bapak nu susahna padahal jag-jag waringkas, tetep bae anak wajib bae nganapakahan ka bapak lantaran anak mah ayana sabab bapak. Ini sebudang diwarah-warah, ulah ge ngomongna diwarah bapak aing gua tambok. Jare amat ngomong ngawarah bapak. Anak, bapak ngawarah anak. Sedang da bahasa bapak mah geun, gua ngoloka dibere diwarah heula kenal, daekeun. Menekan jina sudangna diwarah. Bapak mah bahasa kitu pantes. Ai anak mah kan dia tadi bare-bare diwarah gua bapak aing. Nyawa coba datang ke mana tuh berapa pula bapak tidak di Jawa Jasa kan Jawa eta bahasa kitu tah. Jawa eta kok kitu tah. Mangga di urang mah kok kitu ngawarah bapak ai anak, mung diwarah ku bapak, ai bapak warahkeun anak. Ai anak lah ngomong lah ngawarah ka bapak, dia tibalik bahasa. Tibalik, iyalah nya geus urang nu jelas sama kudu usaha. Ulah eureun salila urang beuki keneh sangu. Salila urang beuki keneh sangu mun daharna sangu keneh usaha kecuali mun daharna geus batu. Setu teu usaha, jangan lawan atuh, naon teu dahar, batu aing mah daharna. Sia mah nukur sia bae. Waduh. Itu batu nang di mana? Sisi jalan badan bener. PU ge hendaknya kota. Saja nya hasil korupsi ieu lah bukan diharan apa ku aing. Orenganan PU mah geus leuwih ti heula ngadaharan batu. Sarungkan ku ari ge. Aduh, masyaallah, Gusti. Nah gitu guys, kurang lamun dagang, usaha, nu bagus, ulah datang karena hasil tinu haram, lantaran hasil tina perdagangan nu haram, hasil tina digawe nu haram, hasil tina usaha nu haram, tinggal gugurkeun napaka mun anak ka menjadi bapak tetep sabab haram teh dianggap. Dianggap nentak make kasokanan inget ka dongeng abah bae, abah mah baheula sok ngadongengkeun sababaraha kali aya Cina di pasar Kemis, dagangna dagang endog bae, embungeun nya nama dagang kotok, istiqomah endog bae. Endog bae nya nama geus batur nu dagang kotokna. Ikeun nu dagang kotok ge tah baheula mah geus bae kotok bae, embungeun dagang bebek. Geus batur nu dagang bebek. Nah, tukang bebek ke embungeun dagang soang soang. Jadi ngarangki geus kapange di pasar teh solo tukang endog jeung tukang kotok solo sebab teh ini. Tukang kotok jeung tukang bebek solo. Tukang bebek jeung tukang soang solo. Ai kuari mah bebek dinyana. Kotok dinyana. Endog abong-abong boga modal tuh wabe geus disebutna ge market super. Super eta mah segala aya. Tarasi aya di dinya. Meakeun batu. Jeung teu meunang sliding-slidingan dina usaha mah kalau sok dongeng dina kitab da. Jelema kakak adi ibadah bae ka Gusti Allah, magahan ngejah bae taduaan kakak adi. Ai praktek ka peladina lantaran ikhlas dan magahan ngajina akal isu-isu bae aya orai mawa duit sadirham kahade teu limana cek ke orai lumpah. Cokot ustad meureun itu namanya saudara. Keisubna deui aya deui orai ka dia srek mawa deui sadirham. Mau cukup tah nya magahan ngejah jadi diberena ku orai. Kitulah kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Nya bertafakur we kakak adi duaan nya ieu urang alhamdulillah aja. Sanajan murid ka urang bapana teu perhatian ge urang mah ikhlas ieu tapi Allah Maha kawasa ieu orai nya. Urang cukup ya malah. Asal leuwih ti cukup ieu mah jadi dirham teh pan uang emas Masya Allah tepat gram lalagan tadi sedengkeun gua di 400.000 jadi lamun opat kali opat sabaraha tuh aduh sapoena sakitu leuwih ti cukup cek dina ieu urang dikiriman ku Allah melalui orang saminggu sabulan mulai kakana orang pasti mawahan telepon ieu nya ieu meureun ieu harta karun teh dituna. Kajen gugung age aya ieu di kitu na ieu loba jasa. Urang teang melu ka ditu ieu ka puhuna. Ka jelema teh kok kitu bantah. Jelema teh kabeh kok kitu tah.
begitu udah orang dibere jadi bawahan teh pasti itu teh langsung ka bos urang ka bos na bayu. Eta ulah kosok itu aya dihandap bae. Geus teh dihandap deui tukang ukur ulah sok hayang wau jeung bos. Ngarangki jadina henteu silis ledi. Cekadina ulah ka geus urang tak kieu bae dicukup urang ikhlaskeun bae lah. Geus aya-ayana bae tu dikiriman ieu geus alhamdulillah ku Gusti Allah yang gitu. Orang lamun terus kapuhuna mah di mana ini ada pasti harta karun kajen gogo malah ingat ka menteri golong aja ieu. Dengan harta karun bang menteri sih kos gitu. Dengan harta karun. Nih sakakana tetep aing mah ieu pilingan yang diteang tadi itu sebab pasti nu buat jasa jeung loba jasa. Urang aya dikiriman saya pikir mah pan cukup jangkar doang. Ai tadi itu mah kapuhuna ku urang bisa nyugima. Bisa beli mobil, Bang. Yuk, bisa kawin deh, enggak itu deh. Sekadina ulah. Ini ikhlas baik, bisa diberikan Allah. Biasa tuh isi tedek mah, aing baik ada itu. Begitu isuk nadit orang yang ada datang, diintip punya nakam. Mana ilumpat na orang itu, kursa terus dituturkan. Bener, ayah anda pun tangkal cari ini. Golkar. Pada amat itu. Waduh, bener iya mbak di dia. Wah, orangnya yang ngaringkel, benusuk ngiriman teh di dinya teh. Ngaringkel, salah ngaporai. Ngomong, deka mana sia? Caknya nate, cakakana teh, ngikula mah ayang nyaho, ya unggal pae dikiriman di mana teh ulah sok ayang nyahong geus bae sia mah aing diparentah ku Allah, unggal pae ngiriman sia teh lantaran sia ikhlas, cak orae teh ieu. Geus ulah kudu nyokotan ti dieu, ieu mah geus nu aing, cak orae lain nu aing teh di kita ngurusan ieu ku Gusti Allah. Lobana sabaraha teh cakak ulah nyaritakeun lobana sia teh kapae moal beak yeuh. Loba jasa ieu mah yeuh dihandap pentang caringin, geus bongkar ge kun hudang deui pentang caringin. Bangun da dihudangkeun deui ku Yusuf Kala yeuh. Tah. Emang kitu meureun dongengna tanggal caringin mah nya. Ngan ora jore jasa pan eta, nyantok pan ora ieu. Cek karangaranna cek kakana dan teu kula mah aya nyaho bae. Dah, lain aya nyaho nya nu cokotnya aya nyaho. Ceknya nanti, kangen saya cokot bahaya siap. Bahaya bertarung cekakana, penting mah hasil bahaya tak. Ulah cakorete dikiriman aing teh ieu, dikiriman ku Gusti Allah teh teu sangarangan, mun sia tambah ikhlas aing ngiriman deui kan itu. Ya aing teh ieu teh ngadekeun ku Gusti Allah, kuari mah kakarak sadir hamdal sebab ikhlas ya seti. Kana mun ikhlas yang gede ku aing dikiriman mah di dua dina. Lamun sia ikhlas jasa kakarak dibikeun kabeh. Lantaran ieu mah aing menguji keikhlasan sia ku Gusti Allah akarak sadirham doang tingkatkeun da ikhlas sia. Ya bisa cekakan angel ka sugih. Akhirnya mau ka monggol kakana teh kadinya. Belut jeung orae dak iket aku jute. Hulu orae bensurul marah orae. Lantaran orae sancak bedes sedok. Tinggal adina bae kakak balik ke mana? Teknya ieu kakak. Aduh. Kapangi di tangan-tangan hadapun beringin. Dek mana sia cak orai? Teh kula mah dek yang kakak sia. Kakak sia geus pae. Kunaon tuh dipaehan? Bongan ngalawan ka aing. Emang kunaon? Nyana ayangan ieu, ayangan harta nu ku Allah dititipkeun ka aing. Nah, kulantaran maksa atau waduh, aing teh bisa ngalepaskeun lantaran ku Gusti Allah. Titah di kitu, nan garang dirasa. Tah bae. Pokona mah kudu dijaga bener-bener tah bae nu kadinya kudu dilawan. Akhirnya pasti itu tah. Eta kunaon buncunur? Iya ku kakak dia, palu. Ulu aing buncunur tah, gara-gara nama. Kita tuh kula mah ampura bae. Sia aing moal naon mah ora ieu moal naon. Ora itu moal naon. Yes, bawa kan ditugus ya di bangku, dikubur. Cak adina tiap kiamat, yesus nasib kakak. Datang deh orang, hadir hample. Keke-kekerai, ulah kamu mana lah nak? Ngobrol lah. Ada orang itu tim sukses kan berarti kan. Coba can paham kena beri jelas kan bego aing. Aduh,
Majero-jero aing ngajelaskeun nu kieu mah. Mah dina kitab sia awas ya, pajar Golkar itu lain. Ngan aya persamaan doang. Cek adina teh kula ieu sebenarnya kehilangan kakak. Kula teu bisa diterus. Sakore teh kehilangan kakak. Aing geus sarua bae. Aing inget aing ieu. Kasia aing karunya lantaran saya teh kapan kehilangan kakak aing ge deudeuh jeung nyaah kasia. Aing emang teu karunya sakore teh karunya sebab dia kehilangan kakak. Tapi aing ngaca cenah lamun sunur gede jasa aing greget kakak kasia. Cak adi emang sok ngaca ulah ngomong. Aja orang ini ngaca orang kana. Aing ngomong teu sunur ngomong cenah. Tah, kita cakap teh, geus ieu mah tingkatkeun deui cak orai. Pokona asal ditingkatkeun ieu sia, aing pasti dikiriman deui. Kiriman nu leuwih gede deui cek Gusti Allah, tambahan meureunnan. Geus. Ih, si orai ngeunah mah atuh magahan ngaji bae. Saya teh orenganan eta siloka dongeng wali dina kitab kos kitu teh siloka. Ai asli nama kuarieu. Ayo magahan ngaji bae. Ayo bae sih gila. Udah sok kayaknya hokap puhuna kadi. Segala jadi tim sukses, segala mah. Kiai, segala proposal. Tak eta teh keur ngadeukeutan orang. Kiai lamun ka pamarentah berarti kiai keur ngadeukeutan peurah orai. Asal geus dicop batu peurah orai, ngagoler kiai. Ngagoler, mantak tuh di ditu geus ngagaloler kiai, di kulon ngagoler, di wetan ngagoler. Makanan modal segala. Eta sebagian aja tingkatkeun ilat eta teh hakikat kabeh ku Gusti Allah dikiriman saha jelema nu maca Al-Qur'an ngahartikeun Al-Qur'an ngembangkeun Al-Qur'an dijamin ku aing cek Gusti Allah dijamin hayang meuli kapal udara ge ku aing teh dijamin sia geus hayang sia ngarasakeun naon kitu ngaranna naik kapal dibere ku aing teh minimal kapal nu di kamar sia we heula tumpakan. Tuh. Ya panjang kalau mun disurahkeun mah kok gitu jana. Itulah dagang ge sarua. Lamun urang keur dagang, ulah sok aya nyaho ka puhuna. Urang masuk inti teh bosna di mana ya? Bosna di mana ya? Aya nyaho ka bosna, ditoktok atuh ku bos. Ditoktok ku pegawai kos. Kotok tunggu nama ka bos datang teh nyana ngagoleh teh dipake. Saya udah sok make sliding tackle kok gitu. Kalem-kalem aja wayah naik ye. Wayah dengan sendiri. Nah, komok nu magahan ngaji mah tingkatkeun ikhlasna sesuai jeung ikhlasna bakal dibere imma langsung di dunia wa imma jaga engke di yaumul kiamat di akhirat. Ulah osokna deukeutan orai lantaran peurah kata didu. Sanajan tangkal caringin lobah duitna ngan nu ngageugeuhna orai asal geus sedok ku orai atawa di cakik ku orai dipasok asal kena peurah orai ngagoler kajen hukuman ngadak kiai Golkar mah kena peurah. Kena peurah namanya. Ye, lah iba dongeng sama saya sana. Kos gitu jadi tanu dak arang geus asal nu ka Golkar bae padina santina 100 tinggal 10 himah eueuh ti kiaina lantaran tadi namagahan 100 kuari jadi 10 teng badalik bae lah kesel mama mama teh ngojek eta teh berarti kena peurah orai Golkar ya Datu menang sliding-slidingan tentrem baik lantaran geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب
wa aktsaruhum la ya'qilun. Allahu a'lamu bimuradi maja'ala orang nyarakeun syaraat tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing unta bahirah wala saibatin min zaidah lan warana unta saibah wala wasilatin lan warana unta wasilah wala ham lan warana unta ham kama kana ahlul jahiliyah apalunau gaya baranggangan azaba di jahiliyah iku migawe ahli jahiliyahu ing ma hadza wa ja'alu. Ruwal Bukhari wis kariwayatkeun sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking ki Sa'id kang butala nang ki Musayyab kala ning ngucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'u darruha li-taghit utawi onda bahirah mai ku allati onda yumna'u kan den cegah opo cai susune ya lati li-taghit kadue pirang-pirang patung Fala ayyuha wala yahlibuha maka waranana merasa ing leti puahadun sapaun suji bidan nasi kan tetap saking manusia wasaibatul ludaya anda saibah maka anu iku ya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un maka orang dan tanggungkan ingat sesai bapa suwiji-wiji wal wasilatul anu anta wasilah manaqatul bakri ku anta kang ora guru kang au itan yanaqah ya walini tajil ibilin dalam awal manaka ibil bi unza anta bi unza galawan adon sumatasana gara-gari ming do iyata yanakoh ba'du in dalam zawsane unza bi unza di kalawan wadon kang mawane waganulan ana ya ahli jahiliyah kabeh sipun iku ngantup ya ahli jahiliyah kabeh ing wasilah itu agitihim gade pirang-pirang patunge ya ahli jahiliyah in wasalat ihdahuma bil ukhra lamun tepung basalah suwijine ya unza karone unza roro bil ukhra kalawan kang wone laisa bainahuma dzakarun kang oranana iku tetep dalam antarane karone unza roro unza no hiji jeung unza no hiji dari tadi bazakarun lanang wala mulan udaya anta hama bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud kang macekakeun iya kang maceki ya bahlul ibil ad-darabal madud ing balenan kang den bilang-bilang faiza qada maka tatgalan kang iya ham darabahu ing pacekanan ham ada ulan ngantep ya ahlul jahiliyah ing ham itu lagi tiga de pirang-pirang patung wa'afu minal hamlilan pada nyungken ahlul jahiliyah kabeh wing palu saking momotan pala yumalu alaihi syai'un maka ora dan tanggungkeun ingat seham opo syai'un suwiji-wiji wasamuhul hamiyalan ngangaranan ahlul jahiliyah wing hamal hamiyah ing ham walakin alladhina kafaru lan tetapi nesapong kang pada karupul ya dan gawe iku yaftarunahu pada bigawe atau pada gawe-gawe aladana gawe Allah ing atas Allah kadziba ing goro bidzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu wa nisbatu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilaihi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna tawilu ya kana kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna zalika ibtira'un kana satune mangkono zalik satune mangkono mazkur zalik sarwa iku gawe-gawe ya naum godo via baung kena zatune ya lijali iku hukuman ya lijali kabeh binum zalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah
wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Allahu a'lam bimuradih. Landat kaladen ucapakan lahum gadwa alladzina kafaru ta'ala umran lazira gabaila maring barang kang wis nurunkeun sapa Allah lan maring rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atau ilahi kami ila hukum tegese maring hukum Allah min tahlili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun sira kabeh kalu kang ucap ya alladzina kafaru ing lapada sebenarnya kang nyukup ingsun sadaya kafina tegese kang nyukup ingsun sadaya ku barang kang nemu ingsun sadaya ing atase mabaining birang bapa ingsun sadaya minadini wa sunnat saking agama lan sunnat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum zalik anat nyukupi alladzina ubdzalika mangkono mawajadna alaih walau kanan sanjana sanjana na birang-birang babane alladzina igor waruya baga besani suwiji-wiji waladan Allah lebih duluya baga beila lagi maring benar wali sifalil inkar utai sifam ikut madakan gadwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kutu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah. Mana syariat nu diakukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung dingaranan patung Uzza Lata Manat itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadeus ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya. Aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadeus. Hiji onta bahiro, dua onta saibah, tilu onta wasilah, opat onta ham. Onta bahiroh teh onta anul allati yumna'u darruha lit-tawagit. Onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaol mah geus 5 kali anakan. Onta tersebut sangat istimewa. Kulantaran sangat istimewa ontana bagus teh susuna teu meunang digagugugat ku Yahudi ieu mah dipersilakeun untuk patung teu meunang diperes teu meunang diganggu diliarkeun we teh onta teh eta onta teh terketahui diopenbarkeun dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeus we jang patung urang supaya urang araraman nagara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu masyaallah eta kos kararitu baheula mendak atuh palayah libuha ahadun minan nas nomor kadua aya onta saibah mah ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang ka patung
mohon diberkah kencaknya na tani urang aju urang tanipan bagus tani tani bagus kelipatan hasil teh alalah gara-gara urang nyembah ka patung kuayana sakitu ieu onta nuku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa onta ieu ulah diganggu ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na eta onta-onta kos sekarang itu hasil maksud anu luar biasa ya urang dumadeus onta jang patung saibah narana aya deui onta wasila mah anak qatul bakru onta anu ngorakene anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan awal ngorakene ieu onta lamun anakan nangke bikang anak pertama bikang ke anak kedua deui bikang taeta anak pertama anak kedua bikang kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon deui mentek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakiat berarti anu Allah urang ka pangeran keun cak nyana jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin koplok terus gitu dah aya deui terakhir adalah onta ham eta adalah pahlul ibil yadribud darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa mun urang carita onta moal paham urang carita kuda moal pati paham sebab nu paham tentang otak orang timur tengah nu paham tentang onta nu paham tentang kuda orang Australia orang Afrika eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atawa di Afrika kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya mantap meuli onta teh mun di Mekah urang mah ka ditu ka Mekah na teu jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadar itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadar itu teh tapi lamun di Arab meureun ye onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja teh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta banget kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos sekarang itu eta teh pemahaman orang jahiliyah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham
bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijeunan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kakuatan mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mantan terame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeun atuh henteu sebabna isin nu maca kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran, Irak terutama kadinya Saudi Arabia, Yordan, Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratan kabeh ka Irak ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae tah mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah kusantunan yatim piatu endeuh ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak ulah ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu endek santunan yatim piatu teu kudu make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isinin kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge di mana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah
ta eta teh walakin alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijieun ka Gusti Allah bohong. Eueuh teh di dituna Muhammad. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana mah teu mampu pengetahuanana, teu ngarti, bodohnya na teh. Mantap ka dieu na teh. Diteruskeun we, ieu mah jakaruhun, ieu mah jati dituna, ieu mah jati bapa moyang kami. Modal di urang aya sedekah bumi. Eta sedekah bumi teh turun temurun, bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu, urang dahar di sawah sedekah bumi. Eueuh ti dituna ieu jahiliyah ya nu kos dieu. Jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui anu. Terus bae eueuh. Ya di Yogyakarta mah masih kene. Di Jogja mah loba jasa. Loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babid'ahan hanya sebatas ti karuhun, hanya sebatas ti nenek moyang, hanya sebatas di laut acara laut, di sawah acara sawah. Yogyakarta teh kos gitu. Aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat. Kuari masih kene. Gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi. Ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah. Ieu aya dina kitab Tauratna. Ketika ditantangkan ku Kangjeng Nabi, mana coba buka Tauratna? Sing belehem eueuh mantap ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham. Teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takarrub jang pangeran-pangeran pugu pangeranna ge salah teh cek Gusti Allah. Mantap eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar, perjalanan salah luar biasa. Coba ajak Muhammad, ajak coba. Wa idza qila lahum, di mana diucapkeun ka ranjana Gaba ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul. Wahai para Yahudi tamasalah nu bener mah ye instruksi ya Al-Qur'an. Diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum. Ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, tanu kitu mah haram, tanu ieu mah halal. Anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh, eta kos kikituan tah. Onta jang pangeran, onta ieu jang pangeran, onta ieu jang pangeran, bahiroh saibah wasilah jang pangeran. Eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun. Pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari. Ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis. Tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis. Ieu termasuk kana khabis. Ulah sok sambarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak. Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami. Ja bapa moyang kami ge baheula teh kos kieu. Nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae. Geus teu percayaeun ka Al-Qur'an. Kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan. Mana? Kiai milih pamimpin awewe. Kula mah lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram. Dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari. Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra. Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe, ibnah awewe. Mantap cek Kangjeng Nabi, bapakna eueuh atawa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dijieun raja anak